Alah, gulo lugas kagalagaraan deui ieu teh. Hujan deui wae ieu mah euy. Hujan we jeung hujan. Tah, anjir geus ceudeuh deui wae. Kacau. Kang Cepot di mana Kang? Mane kumrun. Tadi orang nenengan mane, kedekatin mane. Kira tadi jam 11. Nah apa ingan? Nah tuh teu ka ieu mah. Pugu urang panggil jeung Kang Jabri. Rek naon atuh ka urang? Aya perlu rek mere nginjem duit. Lain mere nginjem duit maneh teh. Urang teh rek nginjem kunci 12. Teu boga atuh. Paingan teuing untung we urang panggil jeung Kang Jabri. Aya di Kang Jabri. Aya loba manehna mah komplit. Da si eta mah loba kuncina Kang. Kunci sabaraha ge aya, tah mun nginjem ka Kang Jabri ge. Urang ge kebenaran. Pameke naon Kang? Tah aya mekeunana eta dek ngalaan bau depek kudu kunci 12 gitu. Nya. Si Kang bawa bako teh. Boro-boro bako tinggalin bako teh urang ge tadi teh minta ka Kang Jabri hayang udud. Beak deui manehna teh. Sugan teu mawa urang baru hayang udud kitu minta salinting wae mah. Da teu mawa atuh. Si Kang kacau. Kumaha? Geus baralik eta nu nguseup. Can panggil acan. Nempo di garasina da mobil acan datang. Sugan teh euy geus datang. Baru dek minta urang jang gorengan laukna gitu. Sugan eta ge mareunang loba mana laukna gitu. Pasti loba atuh di bendungan mah eta cenah sok aya lauk baung. Eta karesep urang. Resep mana lauk baung? Resep tukang digoreng garing. Urang mah resepna eta lalawak euy. Kari minta we tukang Kang Cecep. Sugan meunang ada. Tara mawa lalawak atuh Kang Cecep mah tara meunang. Cuk saha piraku tara meunang pisan. Tara di bagong wae cenah.